aya budak anu kacida baditna anu ngaranna si Koret. Dina hiji poe manehna kadatangan aki-aki. Assalamualaikum jeung Kasep. Pasien aki teu acan mam tos 2 bit. Aki rekomendasi kali. Dari lain. Saudari ngembek hari mual makian Pak Pima. Pak Adi tuh hiduplah gandeng dah. Telila si Aki Indit jeung datang babaturana anu ngaranna si Adul. Kunaon sia teh kesel. Ya pepentak aki-aki kesimkuring diusir weda urang lain encuna. Tentang kos kitu maneh teh. We kumaha urang? Kumaha eta tapi tentang kos kitu carana. Atuh niangan duit teh hese ayeuna mah. Reka mana maneh di bejaan teh kakala Indit maneh mah. Itu kana aya Eis, Inong, jeung Engkom anu keur ngomongkeun si Koret di sakola. Marane aku ke kamar soal si Koret. Teu emang aya naon kitu? Eta kamari aya laki meminta sodako ka si Koret. Terus kunaon? Itu dibere-gera kalapa dikarekan ku si Koretna. Eueuh si Koret meniting tengan ke aki-aki teh. Ada si Koretna jeleumana ongge sarua jeung ngaranna Koret. Di Yeuh, goyah kieu geus gosip maneh teh. Imas lain ngagosip da emang kenyataan sih. Kenyataan kumaha? Eta sih. hoi karena naon maraneh teh? Aya weh maneh mah yang nyaho bae ah. Ges, ulah pasea isu kene ieu teh. Bener meni isu kene geus paseanya. Udah kesel sih Koret mah hayang nyaho wae urusan batu. Punten, assalamualaikum. Ah sih, teu nyaho urang teh keur capek. Punten, eling kene teu ka aki anu kemari ka dieu. Hanya teuing atuh. Ieu aki rek menta cai saeutik mah. Kabar lamun si Koret ngusir aki-aki nu menta cai kasebar di desa jang sakola. Akhirna si Koret teu boga babaturan lantaran sikapna geus kacida. Saumur hirup manehna disebut si Koret budak Koret. Udah. Assalamualaikum Kak Kasep. Palanya miring kayaknya. Iya, enggak. Ayo. Ayo. Tuh, gak jelas. Goblok. Udah. Ayo. Kunaon? Kunaon sia teh kesel. Tadi aya aki-aki pepentak kesimkuring diusir werang udah. Koret tentang kos kitu. Incu lain ini mah. Koret maneh teh entong Belum mulai atuh gua. Ada tangan gua. Kunaon siga nu kesel.
maneh teh ge tapi atuh tong kitu cenah. Marane aku ke kamar sama si Koret. Tuh emang aya naon gitu. Nah, dah. Eta kamari aya laki meminta sodako sama si Koret. Terus kenapa? Ada skip. Yalah, wayah kieu ge. Yalah, wayah kieu geus ngagosip maraneh mah. Ada si Koret mah jelemana oge sarua weujeng ngaranna Koret.